Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu ridawuhan Kangjeng Nabi al-haraju lapad al-haraju. Maripan Nabi ngadawuh wa yaksurul haraju ail qatlu. Ail fitanu atawana pirang-pirang fitnah. Fitnah, haraj teh fitnah ni dia teh. Wal qatlu jeung peperangan. Cilipayahan tahnu dina dawuhan Rasul haraj pitan qatlu. Qalu ari dawuhan kiai dawuhan Kangjeng Nabi tarokihim lapat tarokihim. Eta aturkuku turkuk ya ari tu turkuk eta al adomatu tulang alladzi anu bijiwaril unuki natang anu deket pundu. Nah gitu. Wal muradu jeung ari nu dimaksud eta annahu sanyana kalakuan eta la yujawiju teu ngaliwat itu Quran lisanahu kana lisana itu siman wa yasilu jeung tetep itu Quran teh liqalbihi kana hatena itu siman li adamit tadabburi ma'anihi karena henteu mikir-mikir maknana itu Quran itu wa fahmiha jeung teu paham kana itu ma'anihi. Tak gitu ya. Cek kamari ti ditu itu hadisnya an Abi Hurairah tak ngadawu deui Syekh hadisun sahihun ari teh hadis sahih intah tutu kaul qalu dawuhan Kangjeng Nabi al haraju lapad al haraju wal fitanu jeung fitan ya dina hadis nu kamari bakal kejadian hiji zaman di umat kami engke anu loba haraj bangkit fitnah kacau kan bakal aya kejadian eta silih paehat silih fitnah kacau balau engke bakal datang ke umat Rasulullah seperti itu. Lamun hayang salamet urang kumaha tahayu teh persiapan lamun haraj tong milu bipilueun kan sabab-sabab haraj tahayu wae. Engke mah di zaman kitu ya kan boro-boro salah bener ge jadi fitnah. Gitu. Urang kudu siap sedia. Persiapan ulah terjerumus kana fitnah, ulah terjerumus kana peperangan, ulah terjerumus kana kekacauan. Nu bakal micu kana kacauan urang teu milu. Ibadah sing bener. Kasab sing bener. Ibadah sing bener, geus. Ari masalah hirup jeung maut masalah wae. Hirup mulia, maut mulia. Ulah maut keur teu eling. Ya mutul mar'u ala masa'ale. Maut jalma kumaha keur hirupna. Lamun hirupna jalma tukang eling, maut eling. Lamun keur hirupna tara eling, maut ge teu eling. Matak maut teh aya nu bunga, aya nu susah. Anu bunga mah keur ahli Allah. Maut teh bunga, saurang ninggalkeun dunia ieu nu tempat haraj teh ya. Kacau ditinggalkeun urang ge kacau di hiji daerah sok hayang indit bener kan. Tak ahli Allah mah teu harayangan banyak umur geus timba haraj mah teh. Aing asa mending gere ka akhirat itu di dunia riweuh wae. Mentak di mana disamper ku malaikat malakal maut teh atoh ka. Selesai urusan teu kudu macul geus mah. Teu kudu ngawuruk ceuk ajengan aing capek ngawuruk ka mana-mana. Aing mah pre geus lah. Taklif geus balik ka akhirat mentak atoh. Jadi lamun maut dijemput ku malakal maut teh ya keur ahli-ahli Allah mah bunga. Seperti urang rek piknik mobil datang atau lin atau sarua jeung dijemput ku pimitohaeun atau jang ka ditu jang budak papayangeun papangi atau henteu kan atau tah malakal maut teh seperti kitu. Kanu ahli Allah mah mantak urang kudu jadi ahli Allah ngaratong reuwas datang malakal maut teh atoh. Tah gitu kan Kangjeng Rasul disumpingan malakal maut henteu jang jedurudud nyebut arwah Rasul henteu. Namu heula Muhammad ya kami aing ge apal malakal maut maneh teh. Naon ka dieu saur Allah cabut nyawa Muhammad tapi lamun Muhammadna geus ngidinan. Waduh aya ngeunasan maot bener. Ya heula aing arek petakeun heula hate sok cabut aing keur majlub ya keur musyahadah.
Ya mau keur poho udud nguyuk cikopi poho kalau. Keur ngalamun rek nyieun pila 5 di puncak bari duitna can boga. Datang malakal maut rewas eta mah Kang. Sabab keur ngahayal urusan dunia. Eta mah ripun kitu mah mun datang malakal maut teh sarua jeung reuasna rek dijemput polisi mau bangkol. Polisi jol gegedor komon nubruk panto mah bari mau bangkol rewas takwas gitu. Moal nanya siang idinan moal durudud langsung dicabut ku malakal maut. Matak rewas peul katingali. Matak anu maut anu soleh mah saperti sare beban dina raut mukana tingali mun anu ngoriut ge jiga siun jiga jadi ta eta nu raripuh eta kan matak raut mukana seperti nu mau seperti nu kulam ari nu kulam tingali pamajikan keur kulam sasalin kita boga duit pas sare kulam tang terang tadi mah keur teu boga duit keur hudang katingali pucat bener sak we sare mikiran teu boga duit balas bingung sare keur sare malam teu inget ka dunya tentrem tah jadi maut anu mulia mah seperti kula rewas Kang rewas mata ulah kasih penuh rewas urang Kang moga-moga kos dijemput tim ditohaeun nah amin tukang eling tadi nage tukang eling ka sawah eling keur untung dagang eling keur rugi eling terus ka Allah nu nyoba Allah sok milih nu alus wing hayang beunghar tapi Allah teu ngabeungharkeun wah ieu teh fakir teh alus keur kuring pikeun urusan dunia akhirat meunang milih Allah matak bunga dibere fakir teh ridho matak nu fakir jadi kakasih Allah dicukupkeun kabutuhna ku Allah moal sangsara peda fakir moal nu sangsara peda fakir mah ingat nu fakir hayang beunghar mun fakir hayang beunghar bae dagoan daratang masalah datang urusan dunia nalika 3 perkara hiji tarkul ubudiyah datang perintah ti Allah urang teu migawe awas teu migawe nu eta jadi sabab datangna kasulitan urusan dunia nu kadua dina nalika urang ibadah salah niat salat mah salat tapi niat salah datang kesulitan urusan dunia awas ingat ka nu katilu tarkul waslah salat mah salat ngan hate malaweung ka mana-mana teu wusul ka Allah datang kesulitan 3 perkara nu jadi sabab datangna kesulitan numpuk terus unggal migawe nu 3 daratang terus matak di dunia pinuh ku kesulitan pinuh ku masalah nu matak urang di mana datang perintah buru-buru pigawe sakamampuhan urang di mana ibadah ikhlaskeun hate saka ukuran ka makom urang di mana urang ibadah ka Allah wusulkeun hate ka Allah hartina wusul kosongkeun hate tina suruh akwan tujuan ngan ka Allah hungkul dina ibadah ka Allah tah kitu Kang aya sebabna Kang di ulama mah ye komplit ilmu mah hayang gampang rezeki Kang aya hayo oh yo tos terang sabab-sabab nu matak ngagampangkeun rezeki can diaji kitab nih teh aduh isukan we bersambung ka buru lohor saya rezeki aya sababna aya Kak di bejaan 17 sabab gampang rezeki 15 sabab seuseut rezeki waduh banyak Kak besok dipigawe kurang ari rezeki hayang gampang ari cicing dina sok seuseut jadi beuteung kebagian gampang rezeki sabaraha nya Kang kaisukan dituluykeun ya Jamil Mukni can kebaca kabeh ieu teh aduh logatna ieu teh ngamaknaan haraj jeung fitnah qatlu dawuhan Kangjeng Rasul mana haraj jeung qatlu tah naon atuh eta teh sabenerna mah Kang bangkitna kekacauan itu maknana teh anu ka dina hadis Rasul deui aya Quran teu ngaliwatan turku naon tulang nu aya dina punduk di dieu teu ngaliwatan genggerong Quran dibaca kulisan kana genggerong teu liwat artina makna Quran eueuh dina hate jalma nu maca Quran itu kur dibaca we hungkul teu paham kana maknana bari jeung teu hayang paham kana maknana deui matak aya dawuhan Rasul jalma nu maca Quran bari teu neuleuman maknana sarta teu tuluy diamalkeun naraka wel bagianna
lain paya maca Quran teh kade kudu dipelajari, dipaham, amalkeun. Sawios kakara maca, da bisa maca, tapi tuluykeun ilmuna, mempelajari maknana sarta berusaha ngamalkeun nana. Tah kitu. Tenepi cenah kana hate Quran teh. Jadi teu matak ngabersihkeun layu jawiju lisanahu wa yasilu liqalbihi. Itu jadi teu liwat kana letahna, teu nepi kana hatena karena teu tadabbur lafzi tapahum makna. Teu paham kana makna Al-Qur'an. Tah kitu. Mata urang belajar maca Al-Qur'an diniatkeun sanggeus bisa maca rek neuleuman maknana, geus neuleuman maknana rek diamalkeun berusaha satekah pola sakemampuan urang. Kitu kudu diniatkeunna kakara eta alus Kang. Lamun teu diniatkeun kadinya arek ngalaga hungkul ku maca alah neraka wel bagianna ceuk Kangjeng Rasul. Rek dipake ngalaga ku maca hungkul Quran. Rek dipake ngala duit ku maca Quran. Neraka wel bagianna awas. Tuluykeun kana ngagali makna jeung ngamalkeun makna. Tah kitu Kang. Maca Quran ge diantawisna gampang rezeki. Ulah kudu bingung lobakeun maca Quran gampang rezeki. Disebutna ieu teh kunci rezeki ku ulama. Itu anu ngagampangkeun rezeki teh Kang ayat 17. Kahiji sodako. Sodako teh mata gampang rezeki, tapi syarat hate kudu ikhlas. Kadua isuk-isuk mun barang laku eta teh gampang rezeki. Ulah geus burong kokoro ini ti isuk keneh. Barang laku kudu mengpeng isuk ceuk kaloto ge. Sabab isuk teh barokah. Poe rebo, poe naas, tapi isuk-isuk mah poe barokah rebo ge. Oh, waktu nu goreng sabenerna. Tah kitu Kang. Naon deui bastul wajhi marahmai beungeut. Beungeut kudu selalu marahmai papangijeng sasaha gampang rezeki. Nu sok kusam di mana pangijeng batur seuseut rezeki. Geus lah kaburu lohor atas lohorin atau isukan bersambung lah ulah leungit cak apeung we ngajina sing hadir terus ngarah ka baca ku urang mana nu 17 nu gampang rezeki mana nu seuseut rezeki nu 15 nu seuseut jauhan anu gampang pigawe ku urang sakitu hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.